aing teu geunah hate wae ge aing dipitnah majarkeun teh dewek maling ibu Subadra deui. Panah Arjuna lempeng kana ti koro Astajinga. Dugi ka Astajinga kapangang ku ieu panah Arjuna ngemasing patit temekaning pelaya. La ilaha illallah. Barang ningali Astajinga kapangang ku ieu panah dawala lumpat sakalompat lampet cek paribasana notogeun nyalirana notog-notogeun maneh ningali ingkang Raka parantos ngababatang jadi bugang kayanana ngacerit maratan langit ngociak maratan jagat tawala ningali Astajinga sampun ngemasing patit. Gusti lanjut aing akah lanjut aing maot lanjut aing maot akah Gusti banget akah lanjut aing maot Arjuna tega Arjuna mayahan rakyat maneh Arjuna awas si Arjuna lamun aing jadi bupati jadi panah ku aing sia Gusti aku akah jalan jeung aing mawat akah aduh lanjut aing panah goblok ya bila-bila teh ngagolontor gede lanjut aing mau akah udang akah halah akah saha nu rek mayar Bang Emo utang nih gitu akah udang Gusti aku ngajak aing mau tir ngadi teh buka lanceuk akah udang Gusti nu agung nomor bangalap akah udang jinga kawing lain hayang-hayangnya nomor telepon Nisa ayah di uwing udang lanjut aing mau udang udang ieu dawala kawas jamalang lingling ngaceprut ieu sarapna dawala margi kaedanan kabungbulengan kurakana Astajinga sampun ngemasing patit temekaning perlaya udang hey biasana seserian akah Gusti nu agung ya Allah ya Rabbi balikeun deui lanceuk aing Arjuna cek rakyat teh ngadon maehan ya awas lamun sia nyalongkeun bupati mau dicolok ku aing ya aing merek nyolok bupati lain ya Gusti nu agung akah udang aya paket COD itu paket alat pembesar
Udang Gusti lagu lajeng aing maot Gusti lagu ieu dawala barjeng kaayaan nangis saja jalan mamangul mayitna astajinga cek paribasana nuturkeun inung sukuna sakaparan-paran di dawala saja jalan di dawala ngomong sorangan kadang-kadang seserian kadang-kadang nangis lamun aya nu nanya kadang dicarekan sakaparan-paran cek paribasana nuturkeun inung sukuna ieu dawala lami-lami anyog da hiji padepokan ieu dawala ari padepokan teh nyaeta katelah padepokan Sumur Halimun anu jadi kasepuhanna nyaeta Panita Suwepani ieu dawala dugi ka dieu nanging para santrina sing karoceak margi ke jalma mamangul mayit datan era ring kongkonan datan era ring kongkonan wawang nulungan aya naon raribut satri kuninggalkeun sepuh aya jelema mamangul mayit sepuh aya jelema mamangul mayit dulu itu atuna lain bantuan dede teuing sieun ari maok teu sieun dede teuing nah atuh eta teh lain tanya saha di mana eta jadi taros ku abdi sepuh nu di mana teh eta teh jalmi memanggul mayit teh sepuh teras kumaha nah anjeunna teh jejeritan we gitu sepuh jejeritan kunaon eta cenah ieu memanggul mayit mamangul mayit duduh teuing pan tadi ge apa mamangul mayit ditanya saha mayitna Gusti nu agung eta catri geus puluhan taun da teu lulus-lulus pangapunten kulan saha ieu abdi kulan bade jajaluk mangalingih-lingih datan nerat tangan demang datan nerat tangan demang wawangke nulungan duduh teuing saha tea di mana tea bade naon kersa rumpaheun ka dieu nya ngenakeun amit abdi teh dawala kulan dawala sumuhun di mana abdi teh di dinya kulan abdi teh di
Gempol Sari di Gempol Sari Sumun bade naon ka dieu abdi teh bade namut pacul ulan bade namut pacul tumuhun kanggo naon kanggo ngurebkeun ieu pun lanceuk sepuh dulu itu ieu teh mayit ieu teh pun lanceuk ai kunaon lanceuk maneh teh sumuhun maut kunaon mautna teu aya nyawaan di mana-mana ge maut teu aya nyawaan maksada teh kunaon sababna tuang raka maut teh pun lanceuk teh aya nu maehan sepuh aya nu maehan sumuhun aya nu maehan sepuh duduh teuing sumuhun abdi ge deuleuh ka abdi saha nu maehanana teh dunungan bulan dununganana sumuhun moal pati-pati dipaehan beureung ku dunungan lamun teu goreng lanceuk maneh naon bangsat pun lanceuk mah boro-boro bangsat bulan maca ge teu bisa tuluy ari dipaehanana nyeta pun lanceuk teh dituduh maling sumuhun maling naon maling garwana sumuhun saha nyaeta kakasina teh Subadra kulan saha Subadra ari salakina Arjuna anu maehan pun lanceuk teh eta meureun lanceuk maneh teh bener maling henteu ulan malahan abdi teh sareng pun lanceuk teh bade laporan da aya jelema rek maling ibu Subadra aya jelema rek maling Subadra sumuhun duh saha ngaranna upami telepat manamina teh Gubarja Sakti lain tah eta nah dening salila muninga tobat nurbeng alam Gusti Nu Maha Suci teu euy eta jelema kajadian naon sepuh Gubarja Sakti teh eta teh murid kaula murid salila leres memang eta Gubarja Sakti teh bisa mancala putra mancala putri aya lanceuk maneh pernah panggih jeung eta Gubarja Sakti sanes menak teh gelut ngahalangan bade maling Dewi Subadra gelut jeung ku lanceuk yakin naon yakin eta dititah ku rajana ngaranna Gubarja Denta deudeuh teuing lanceuk maneh abdi ge deudeuh jadi eta teh murid atuna boga murid teh kitu nyeta ku kaula teh disarek hayang ka Subadra disarek tapi keukeuh tapi aya mah geus hubungan antara murid jeung guru dinu aku tapi ya kudu tiada geus maot lanceuk bade nambut pacul we kulan geus sabaraha lila lanceuk maneh maotna aya saminggu tumuhun sepuh ke bener nya teh lanceuk maneh teh maot teh saminggu sepuh naon sepuh aya kaanehan teu di lanceuk maneh pelan aya kaanehan teu di lanceuk maneh da pun lanceuk mah teu baheula ge aneh lain ieu mah mayitna aya kaanehan teu maksana lamun bener geus saminggu tingali kayana ceuk maneh masih kene seger getihna ningali nyaksalakan kene meureun teu bau mah malahan mayit lanceuk maneh teh seungit ka ameuna ku kaula sumuhun bulan da abdi ge kaget nu lanceuk teh ari maot seungit ari hirup bau
lamun salira apa hirupna meureun teu nyekel irung mah hangit berarti lanceuk maneh lain mati dina pastina perlaya lain dina mangsana puput umur lain dina waktuna yakin rahmat pitulung pangeran maneh datang ka dieu teu ngahaja ka dieu henteu abdi teh kulan abdi teh disangka nu gelo tadi mah kulan nya dahar oge tina tempat sampah deudeut teuing mun kulan ayeuna abdi ka dieu da teu ngahaja henteu heueuh yakin rahmat pitulung pangeran dawala abdi urang ngadua sangkan lanceuk maneh lelemutanna datang deui da yakin lanceuk maneh teh lainna pastina perlaya lainna mangsana kumaha sepuh sok ngadoa we sabisa-bisa ulah cing ieu dua ingsan anu nyumenerkeun sagarupana kana rahmat pitulung pangeran merdih kana asilna Gusti munajat kana kersana nu kawasa malah mandar asta jinga waras sabihara sabihari atuh ngadak-ngadak ieu asta jinga waras sabihara sabihari ijabahna pangeran bakal neraka saha wae jalma anu memang manahna manteng mayeng kahiyang mahalanggeng giwari ngabukti frekuensi anu nyamung kana rahmat pitulung pangeran ngabuktos sayanan gatih anu ngabayabah cing palalenyeng di kana ti corona yasta jinga kulit tepung jeung kulit daging tepung jeung daging urat tepung jeung urat tulang tepung jeung tulang tatuna lita deui waras sabihara sabihari asta jinga lilir ya merwangun kayang impen sare ngalinduran alah Gusti lilir ya merwangun kayang impen sare ngalinduran kayang impen sare sakedapan Gusti ieu beureun di akhirat teh asta jiga malaikat beureun luh gini gaya bapak malaikat nah malaikat teh aki-aki parukana di akhirat teh lain malaikat kaula asta jiga jelema biasa jelema jeung ieu teh lain di akhirat teh di dunya kene di dunya paing abi teh bingung nya di akhirat aya asbah ya kuntung rokok di dunya ieu teh asa jinga aka uluh dawala aka lah abi aing Allahu akbar dawala nya si mah hirup bau alah dawala ai hirup deui cageurkeun syariatna ku itu nuhun aki parantos cageurkeun ci mabdi rahmat pitulung pangeran we ngaran asa jinga nya sumuhun bulan dipayahan ku Arjuna naon dibejakeun ku siling nya pananyakeun mun comel lain comel berhubung itu apa dipitnah maneh maling Subadra uluh nepi ka tai ora anak bisa dibejakeun yakin anu maling teh lain anjeun asta jinga tapi gubarja sakti nah uninga kana jalmi eta teh murid kaula Barjakti teh muridna murid ieu bener
tadi agak nah dengan kritik itu keslah dengan kucing Gumarja sakti teh murid kaula Baja ngaranna Gumarja Denta hayang Subadra dicarek ku kaula ge ngan meureun keukeuh malahan kaula teh geus hubungan antara murid jeung guru lajeng kumaha lan meureun maksa ka itu panggih jeung anjeun malih warni jadi anjeun pan maneh panggih nyaeta jeung Gumarja sakti sumohon dulu jeung abdi ulah tuh tak eta teh bisa mancala putra mancala putri yakin eta Gumarja sakti teh ngawujud anjeun ka sajingga udah kumaha anjulan tah pikeun ngabersihkeun ngaran maneh astajingga oge salametkeun Subadra wayahna tulungan ku anjeun Subadra di negara Parang Gumarja abdi kedah duluan bener sesoro kojor hayang abdi pae deui nitah 2 kali pae ya eta teh murid kaula mohon jadi apa tak eta murid kaula teh bener gagah luar biasa ngan kulantaran di baheula kaula aya kasieun bisi jiga kieu malahan ayeuna bukti kaula teh neundeun kalemahan di eta 2 jelema neundeun kalemahan aya kelemahna eta 2 jelema teh bisi kieu jadi kumaha lan wayahna salametkeun Subadra bawa di kamar tak bersihkeun ngaran maneh asajingga nya abdi panginten kudu ngalawan patih kumaha jeung rajana juragana nu gatot ka sajampeun eleh tenang dibere beja ku kaula lemahna naon bulan kalemahanana patih ayana dina inung sukuna dina inung suku jejeg ku maneh citarik eta patih paeh langsung inung suku belah mana belah katuhu ai rajana mah kalemahanana teh dina bujang ya ditonyok teu bisa ditonyok di kumaha dikenyot sabab kudu campur jeung ciduh jadi kudu dikenyot bujana paeh eta raja sok ya udah silai ngajejek patih dewek ngenyot raja sabab urusan ngenyot dewek bagianna moal siapa bisa tingali baheula di janem bareureum teh ku aing ngenyot sok wayahna abdi kedah ka negara Parang Gumarja atuh mun abdi dikepung ieu kaula apa moal dibawa ke karaton eta Subadra pasti eraeun dibawa nanti kapila belah tongoh aya pila warna beureum tadinya pilana yakin moal aya sasaha sabab ieu pribadi wayahna salametkeun asajingga lawa oh sae kan hayu hidit sae mangga pemirsa ra era heureuyan pamajikan batur apes ya gabina-bina teuing diulah-ulah teh kieu balukarna karasa ku anjeun tingali rek lompat-lompat ka mana geulis Nyai Subadra gerasa bongkokan anjeun ka kaula moal aya jelema anu bisa ngabantuan anjeun moal aya jelema nu nulungan anjeun Subadra wayahna urang bulan madu jeung akang di dieu geulis urang sisi mah ku kadeudeuh silih seblok ku kasono Nyai wayahna ku akang rek dipaksa ieu geulis
menengnya pasar Sumerah Subadra sagede-gede naga anjeun pangkat awewe tanaga moal bisa nandingan tanaga kaula wayah nagara pasrah Nyai Geulis ku akang rek disugemakeun anjeun Nyai ampun teng denawa kaula teh nuju ka kandungan 4 bulan naon nuju ka kandungan 4 bulan kaula iya nuju ka kandungan 4 bulan terus ya tenang ya dikolotkeun ku akang ya yang elah anjeun kumaha asupna leuy dunungan keur dipaksa aing kumaha ampun ayo Jangan sarakan dengan biar. elah abi-abi yang jadi tukang roti ah roti bakar jerona anjing edan badai roti roti lami-lami Dewi Subadra apal yen itu swanten astajinga tobat teuing astajinga meureun dititahku salaki kaula Arjuna pikeun nyalametkeun kaula denawa naon Geulis tulungan kaula teh keur nyiram kaula teh hoyong tuang denawa hoyong barang tuang ya palai tuang naon Nyai parantos di disayogikeun opor gajah riksa buaya oge aya palai naon kaula teh alimeta kaula teh yang roti anu di luar aya tukang roti roti Mas ada konelo Mang tukang roti tapi ulan Moni Mang ya kumaha lebet lagi ulan dikunci panto aing make remote Mang sok tekagok di lima beunghar ya aing lama nyonong di panto ge make remote punten ulan datan nerat tangan demeng datan nerat tangan demeng Mang boleh karena Iya tukang roti banget dia cangcut mohon lan mana bener tukang roti mohon lan mana roti naon roti bakar lan mana rotina ya saya kebakar lu bener Mang weh ning cewek lu bener Mang ieu teh raja teu meunang kitu oh ieu teh raja iya teh raja negara barang bubarja uluh Gusti raja salira teh idola abdi sawios abdi ngagabrug teu hayang mane bau hangit kaula teh keur nyiram yang ningali jelema gubra gabrug geuning nyesok tapi ulah heula teuing Mang saeun biasa jinga api-api ngagabrug ka ieu raja nanging anu diketseng eta bujana ieu raja karasan ieu bujal raja teh doso atuh dikanyot sekaligus ku astajinga nepi ka ngebasing pati teu makaning perlaya mati saharita ieu raja bondan gulang pedang bondan dia
Ya bulu bulu. Geus rusak itu. Sia. Karasa asa jinga loh. Tobat teuing asa jinga maneh luar biasa. Di kumaha eta raja dikenyot bujana bulan. Beli sarena bade nyobiana. bina-bina teuing asa jinga Bagja tina menan. Nyaho ti mana eta dikenyot bujana pae. Di guruna bulan. guruna saha Kakasina teh Siwupadi bulan. tobat teuing Berarti anjeun teh dititah ku Arjuna ka dieu. Tuh. ngereanyeun ku saha dititah ka dieu Nya ku guruna ieu raja bulan. Abdi mah sanes dipiwarang deui ku juragan Arjuna teh abdi teh dipitah panan bulan. Bener asta jinga. Dan nu maling kaula teh talina mamaneh asta jinga nyampeurkeun ku kaula teh diantep tapi lila-lila kaula teh digusur dihapuskeun kana kantung hikmat. Tapi naha geuning di tengah leuweung eta geus jadi malih warni jadi patih di nagara. bermaneh kapitna Semohon bulan belahan abdi teh dipaehan bulan. tobat dipaehan ku saha Kutuang caroge ku juragan Arjuna. atuh naha lain bejakeun lain maneh asa jinga Teka bujeng Belanda dari persandan abdi teh ketuang caroge teh ku juragan Arjuna teh malahan abdi dipaehan. Kaburung ku nafsu panginten abdi teh dijana ku Sidawala ka guruna ieu raja. Ditulungan di dinya malahan di bejaan. Patihna ge di luar parantos pae ku Sidawala bulan. tobat teuing dedeh teuing asa jinga naha Arjuna teh getah sarupateun Jadi pamimpin teh ulah getah sarupateun harung gampung. Dawios. asa jinga Bulan. wayahna pangwalahkeun Arjuna Sabab kaulah teh hayang boga salaki nyaeta pamimpin anu getah sarupateun. Sologoto teu boga sakudua wayahna pangwarahkeun asa jinga. Ampun bulan. Dawios matos-matos panginten. lain eta masalahna Jadi kudu kaharti segala rupa pasoalan teh kudu asak jeueuhan. Jeung kedah abdi ngawarah kumaha. wayahna anjeun marah ku anjeun Banyak ku abdi. wayahna anjeun di dieu kudu jadi raja Jadi raja. bener Alim. naha Teu bisa pidato. Teu kudu pidato asa jinga. Wayahna anjeun warah Arjuna aku api-api kaula pamajikan maneh. Nah. Kalau itu boleh. sok anjeun jadi raja pake eta baju raja Baju ieu bener kumangangen ada logor. sok anjeun tong makan Tahan napas anjeun 3 menit. Mun bisa mah 10 menit. Atuh maot. Heumeureuh eta ge. Sok. Ngadak-ngadak ya asta jinga ngabaju raga sukma sareng ieu Prabu Gubar Jadenta. udang asa jinga Anjir baru lagi deh. Ayolah. Wow. Anjir make baso lu. Wow, hebat. wayahna asa jinga aku kaula pamajikan maneh Oh siap mama. Engke. Lain-lain tapi kahareupeun Arjuna supaya dina cemburu. Oh gitu kan. Oh saya cuma ayeuna tuh ada kitu naon. Nya majiga. Nya. Wayahna ka Arjuna pentas Srikani gitu dikawin deui ku anjeun. Iya beres. Jadi dua. Iya beres. maneh asa jinga eta sora ulah kitu Udah kumaha urutan raja anu tadi sorana ait-aitan. Oh saya
sok pikeun ku kotorna ti koromeh jiga pikeun bah ngomong wah leuwih teuing teu bisa ngomong asta jinga ait ya eta goyang dompet menyaraja kikituan iya gelis Nyai Subadra bojo akang hai Arjuna kaula bakal datang ka maneh rek mentes rekani dipikeun syukur engke ditulain ayeuna belegung rek kumaha ngadengena di dieu rek kumaha ngadengena gabina-bina teh ngarajan ka belegug-belegug teuing di ditu oh di ditu bener ya lanceuk aing teu bisaeun beureung ngenyot haling ku aing kurang ajar sia alah punten Gusti dikenyot ku aing iya goblok setan aing nyaho rek nyot puja tapi dikenyot hanap teuing gaya paingan aya puja panjang-panjang teuing dawala agan kadangan teu naon dawala eta teh si cepot lan eta teh si cepot lanceuk maneh geus ngahiji jadi raja anjir jelema miskin percaya aing teh hayang ngahiji jeung kaum duafa pergi si jurig komo lamun bener jadi raja meureun teu korupsi mangga poe sia wayahna asna jingap urang init ka Marta sae mangga aya tuturkeun kaula Ay kurang ajar Arjuna teh ayeuna kaula rek mere beja ka anjeun Arjuna 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 rek mere ka anjeun kuteng teuing anjeun dipisan dingdengen sanajan hate leutik mah teu mikeun sayang nu akhirna kabunga ganti ku bingung hayang ngamuk ka tukang kenang aing can tutug can naon ditutugeun tara latihan jeung aing sia kurang ajar Arjuna bangsat pardenan aing bangsat awas ku aing monya raja kitu goblok kurang gagah hayo Carios ti Madukara Arjuna panengahing Pandawa kasumpingan Prabu Batara Kresna nyata nu kalaporan ku Gatot Kaca Wire Subadra aya nu ngiwat Yai Arjuna ulah kaget ya Akang Yai datan nirat tangga demang
balahan merah tangan demang. Batu jajar setengah naonan kurang ajar aya anak jelema nahaun segablek anak bangsa ti podaran poe jai kakang Semar mengkar aya anak naon agar wa naon jai jang cinampiling ka Gatot Kaca Kakang Semar dikamanakeun si pamajikan aing Gatot Kaca yai ke sakedap yai naon Raka Batara ka dieu teh mamawa bangsa teh kumaha teh yai justru akang trek naroskeun laras teh Subadra teh leungit laras Raka Batara leungit atawa kumaha aya nu maling laras saha nu malingna yai nu malingna teh tuh anak-anakan si Buheukeut tuh anak-anakan si Semar tuh kurang ajar sia-sia Astra Jingga laras Raka Batara balahan si Astra Jingga paeh ku kalau dipaehan aya anak ya wa jing sabar wa pun anak parantos maot agan jing sabar tinggal tahlil we gampang wa Astra Jingga dipaehan yai timalan jadi maksudnya itu si Astra Jingga nu maling akang rek naros ka yai ningali kieu Astra Jingga nu malingna ari ningali kieu mah henteu ngan loba nu ngabejakeun yen si cepot anu malingna yai pangapunten akang teh kada tangan Gatot Kaca kitu ka Dwarawati nyaeta ngawartoskeun yen Subadra leungit tanpa lebih hilang tanpa karana aya nu iwat nuduh ka Astra Jingga nanging kieu yai sate acana Subadra leungit Gatot Kaca teh panggih jeung hiji patih nyata ngaranna Bubarja Sakti eta patih teh rek maling Subadra ngan wiri-wiri patih eta leungit Subadra leungit akang yakin curik anu liwiri setan sumanaba atuna lain bebeja Gatot Kaca eta ge bade cicing ka sebatot tengah Jawa geuning kabur si Gatot Kaca jeung Sepot yai kumaha dina mangsa yai penak jeung Gatot Kaca yai ngaluarkeun pusaka naon kaula teh ngaluarkeun pusaka pancaroba uninga ku anjeun Gatot Kaca teh aalit sina ku pancaroba atuh buguh we ngaluarkeun eta Gatot Kaca kabur yai nu penting mah paeh we si Cepot be ai loh ulah kaget urang negara Amarta Arjaun yai saha duka Raka Batara ulah kaget ya aing kakatlo Prabu Kubarja denta saaya-aya pantolega luncat tina janela atuh ngadupak pot kemang ala lancur kayanana ulah kaget Arjuna naon sia teh make jeung luncat tina janela kuas bangsat tingali pot kemang aing arabut-abutan ya tina naon anu ngaran Arjaun maneh
aing Arjuna ya aing apal aing anu tukang Barakata Kresna Kaula Batara Kresna aing apal ya anu tukang Gatot Subroto naon syah teu naon syah di podaran ku aing kabeh bangsat pangapun tenun poe ya cager aya jelema jiga cumi-cumi ya make baju atau di kantor teh belegug gawas lain menak dah leubeun menak dibuligir bangsat kilang bara make dasi ya dipake para entong gua aing mah saha anjeun ngaran aing teu kudu apa sia nu bener ngaran maneh kan saha ngaran aing nya eta poho merenjang kana ngaranna poho aing ti negara Paranggubarjah raja negara Paranggubarjah saha ngaranna nu penting aing ka dieu rek naon aing nyaeta rek naon aing ka dieu poho deui aing datang ka dieu nyaeta rek menta Srikandi sabab Subadra ayeuna geus dibawa ku kaula nu maling Subadra teh aing Arjaun ngan Subadra menta tanyakan naon tanyakan emen hayang dihijikeun jeung Srikandi hayang tu inwan jeung aing be nepi ka kieu-kieuna ieu goblok ieu jadi anjeun teh menta Srikandi bener deui kurang ajar sia bangsat wah apal kai apal maneh lurah Gempol Sari kurang ajar macem-macem kain dibabat ku sia gariweuh ke negara Amarta keluar ya ditungguan ku aing bangsat Gusti lagu kurang ajar sia dendawa dipaehan ku aing sia agan Kakang Semar saha eta teh sieun kumaha eta teh saha agan tong api-api teh apa di mana aya raja asup ka imah batur kana janela pikir we ku akang sok emutan ku akang di mana raja wibawana di dinya pot kemang nepi ka awut-awutan emutan ku Kakang Semar ngabersikeun ngaranna luar biasa Tuang Putra dulu itu ujang abong juis nu apaleun deuleu kanak dewek ngabersikeun ngaranna meureun ucu ngantengeun aing disebut cumi-cumi jeung ngadupak jeung aing dipake para entong oh daeng teh lunte deui ujung aja bangsat Gatot Subroto sia Subroto we kurang aja dipaehan sak ya rasakeun Allah tingali Arjaun jagar siap paeh ku aing Raja Sakti iya Gatot Kaca paman kunaon maneh lulus di kumaha maneh
dikepret beye sia ngaku jago dikepret lulus agan dole kunaon agan lulus tuang heula tuh dikumaha dikepret beye ngaku jago dikepret beye awas ya beye hipo leuwih ti tahu beye leuwih ti dage awas ya beye cik atuh tatanya heula ka kolot ngabina-bina teuing Gatot Kaca ulah kita sarupateun cager anjeun Allah ulah pipilueun da moal meunang ngalawan jelema eta moal kadeun kakaro-karo gelo jadi kedah kumaha cicing jeung wadi di cicing sae nanging kaula aya prayogi teh ka mana punten teungeuna sebut beye ku sida walaing awas ya boy beuna hepo leuwih ti tahu beye leuwih ti dage beye ya rek luncat sini teh waku si Ali bau kurang ajar sia rek dibekan Sri Kandi wah bisa ya iya modal dedeh teuing Yai Akang Arjuna damang adi Akang aduh Kakak Batara Yai luar biasa eta raja kedah kumaha kaula nandanganana hayang beres ya kejadian timbalan bikeun Sri Kandi Raka Batara teh kumaha Subadra ge pan ieu teh kaula teh kaedanan kaula kudu mikeun Sri Kandi kumaha karasa kalengitan teh Yai nya nyeri kana hate tah asta jinga ge kitu ramana ge kitu sarua kalengitan teh Yai bari jen can puguh tuah dosana teu tuah teu dosa jelas apaan anu maling teh eta denawa Yai timbalan tak akang rek nanyakeun ka Yai ayeuna masih kena aya rasa dina hate dendam ka sajingga geus nempo kejadian kieu Yai aya rasa rumasa salah maehan sajingga nya upami ningali kieu mah kaula rumaos lepat Raka Batara salah timbalan lamun asajingga aya bade kumaha ya upami aya mah kaula rek menta hampura we tina sagala rupa kasalahan kaula nu matak jadi pamimpin teh Yai ulah getah sarupateun aya beja di mana teh meni teh kudu dibeuweung diutahkeun hartina kudu aya filter kudu ngabogaan sakudua salira Arjuna angot salira jadi pamimpin biri ngalugikeun anu lian Yai timbalan rumaos Raka Batara rek menta hampura ka sajingga timbalan mangker sae Astra jingga hatur nuhun anjeun geus nyalametkeun adi kaula Subadra pangapunten atuh Arjuna maju pina stiker sayang tumampara Cakra daksana nyata tumima dateng ieu kubar jadenta atuh kaluar deui asta jingat tina warunga kubar jadenta yang goreng jadi raja teu gampangnya
tegampang jadi raja tinu matak bener kudu masyagi jadi raja teh salah saeutik cilaka agan nyangakeun ieu tuang garwa agan ta ieu bangsatna pantes penat agan tu geuning ucu sagala rupa perjuangan teh kudu make pangorbanan. Dina pengorbanan kudu ngalangkungan susah payah dina ngalangkungan susah payah teh kudu disarengan ikhlas jeung ridona tah nu bakal dugi mah ikhlas we sareng ridona nya ucu jang sakitu we tiwasa para kanca hapunten teu samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan nyaeta desa Gemposari anu di sesepuhan ku Bapak Kades pangaresana Bapak Ule Hermawan sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permiosan teu sono pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.